Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Tiarani Pujianti ti PGMI 2A bade meraktekeun sisindiran nyaeta sisindiran paparikan. Mese lauk jeung paraja balikna nyimpang ka Mangunjaya, lamun hirup hayang bagja ulah poho amalan dunya. Ka pasar mese ragajina kumangnana boga budak pinter ngaji nu eus indung bapana. Mese sirop ka Cianjur, meser hurang ka Majalaya, hirup mah kudu sing jujur sangkan urang loba baraya. Sisindiran rarakitan. Lamun hayang kembang mawar kudu meser jeung patoha, lamun urang hayang beunghar kudu bari jeung usaha. Kamana jalan talaga tuh kaditu ka paliwetan, kamana jalan ka surga tuh kaditu ka pangaosan. Lamun hayang hirup boga kudu daek nyaeunana, lamun hayang asup surga kudu daek 5 waktuna. Sisindiran wawangsalan dipake dina sirah Mang Ujang keur mager, wangsalna nyaeta siger. Sok dipake calik ka Cikoranji jalanna ka Sisi, wangsalna nyaeta korsi. Paranti wadah cai barudak perpisahan kelas, wangsalna nyaeta gelas. Hatur nuhun kana perhatosanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.